Bray, masih inget lin kamari kasus Mario Dandi anu anakna pejabat pajak. Ayeuna Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ngancam ka netizen. Kunaon ngancam? Cek Sri Mulyani teh lamun misalkan netizen kekeh protes moal rek mayar pajak, siap-siap engke BBM bakal naik 3 kali lipat. Dampakna teh. Dampakna teh, aduh Waduh. aing jadi ancam mengancam Teh. kieu euy. Oh, Gitu. beuring. Aduh, ieu mah Bray, parah ieu mah bener parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bray, papendak di Bruk. Bray. Gitu. Bruk. Bruk. Migna murah. Bisa kamu besok kurang. Cobaan mic anyar. Mic banget. Anjang buat Rubicon. Aduh, Bray, aduh kumaha ya euy. Tahun ari geus urusan rek ancam mengancam mah ieu geus naon ngaranna teh nambah panas ieu mah gitu nya. Nambah panas ieu mah. Lain kan ai puguh netizen teh kan da lain tanpa sebab kan. Protes gitu nya. Ngomong rek moal hayang mayar pajak teh kan naon ngaranna teh? Sabab-sabab. Puguh sabab musababna gitu. Hayu ngadon ieu mah jadi naon ngaranna teh paadu-adu, pakuat-kuat gitu Kuat-kuat. nya, pakuat-kuat. Tidak ancam. Jadi ancam gitu nya. Tah, kieu Bray. Eh naon ngaranna teh? Urusan anu kamari emang can tuntas. Beuki rame lah gitu ya. Beuki ka dieu beuki rame bahkan naon ngaranna teh? Eh ka dieu gitu nya. Lain Ngarembet maksudnya. ngarembet, lain ngan saukur dirjen pajak, ka bea cukai oge ngarembet segala macem. Bahkan aya oge pegawai anu aya di bawah Kementerian Keuangan oge anu nunjukkeun sikap protes gitu nya. Ngarasa di sasalah gitu nya. Ngarasa disasalah gitu nya. Habak duit ti luhur. Dihabak deui ti luhurna teh gitu. Aduh, ieu mah euy. Kang saudara. Perang saudara-saudari ieu mah gitu nya. Tah tapi Bray, ya anu menarik statement anu dikeluarkan ku Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani terkait ngomentaran lah gitu menanggapi sikap netizen ya. Netizen teh kan ningali kasus kamari Mario Dandi anu akhirna ngabuka gitu nya. Ngabuka naon ngaranna teh kasus gitu ya. Lain kasus tanya ngabuka beungeut teh gitu nya. Beungeut nah beungeut nu dipuduh beungeutnya. Borok. Borokna gitu ya. Ngabuka kumaha wajah anu sabenerna tina tina urusan perpajakan ieu utamana naon ngaranna teh nya anu ngurus pajak lah gitu ya. Akhirna kan masyarakat teh tadi kan ngarasa ai urang mah asana teh hese capek gitu hayang bayar pajak gitu nya. Bari jeung boga harepan tina duit bayar pajak teh aya timbal balikna gitu ka masyarakat. Haye ayeuna kan akhirna isuna teh justru eh orang-orang anu aya dina urusan mungut pajak jeung sajamana malah nunjukkeun nembongkeun gaya hidup anu glamor, gaya hidup anu naon ngaranna teh bermewah-mewahan lah gitu nya. Ieu kan akhirna mencederai perasaan netizen gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya kan netizen protes, protes. Oh, saya mah mau bayar pajak. Tah eta teh loba gitu. Aing kan Boa tuh di TikTok heeh, kamar. sieun. Boa. Buah-buah gitu. Kan wajar gitu ya. Ningali kondisi dia kieu, akhirnya boga kekhawatiran gitu. Aduh, aing bayar pajak engke teh. Buah-buah dipake meuli Rubicon gitunya gitu. Tah akhirnya netizen
loba protes gitu. Nah, menanggapi protes gitu malah Ibu Sri Mulyani nyariosna gitu gitunya. Mungkin oge kadorong kurasa sieun oge da ayeuna misalkan ari pajak ai netizen teu bayar pajak mah atuh rek ti mana Hmm. negara ngurus negara negara ngurus negara. Negara ngurus rakyat lamun Ya usah diurus lamun diurus gitu. Tah kamer ieu geus lah Mario Dandi mah da kamari geus dibahas kurang gitu nya. Ayeuna menarik eta gitu nya. Ieu kan nunjukkeun yen negara anu keur diurus ku Ibu Sri Mulyani gitu nya sebagai Menteri Keuangan teh memang naon ngaranna teh mani ngandalkeun pisan kana pajak teh nepikeun ka nyarios kitu gitu nya. Pajak teh jika nu sesuatu anu luar biasa kudu diperjuangkan kumaha tah Kang? Ya, jadi kieu bray. Kala ieu uing jadi nyekelan we. Aduh, bray. Aduh. Nu eta micna bruk ka ditu nu Iya ieu mic berangkat. geus Ya kene. Allah. Lanjutan Hmm. tinu kasus eh Cep Mario Dandi Heeh. halus jadi kabolekerkeun tah. Heeh. Kabolekerkeun geus sebutkeun lah gorengna kitu Iya, nya. bener. Gorengna urusan perpajakan. Hmm. Dan memang tinu ngomong pajak we geus goreng kemarin mah. Heeh. Pasti kan itu lagi apa kan goreng. Nah, ternyata netizen ngerasa teu ngeunah. Heeh. Ngerasa teu ngeunah. Heeh. Ku ningali tingkah polahna gaya hidupna para pemungut Pajak. Ari uing hirup hese capek, Heeh. Duh hulu pet nyawa. duh nu penyawa bener. Heeh. Tah, Saayana. sayana Kanyataanana. kenyataan kitu. Heeh. Katurung-turung ningali perilaku para pemungut pajak. Karena kabogana segede alaihim. Heeh. Gitu. Makanya netizen ngerasa teu Nah, ngeunah, terima. ditarima. Nah, duit saha? Duit Uing. weh. Heeh. Terus dipakai ku saha? Dipakai ku Ente. Makana netizen teh boga ide inisiatif geus uing mah rek eureun mayar Pajak. pajak cenah ge Cek netizen. baru kartinu eta jai. Eh Ibu Sri Mulyani jadi kebakaran jenggot. Terbuka jenggot. Heeh, apa dibahas? Dibahas dong. Kebakaran kerudung udah. Kebakaran gue kebakaran kerudung. Jenggot kebakaran jenggot. Pokoknya kebakaran jenggot ya di mana? Ya itu kebakaran jenggot itu berarti Kudu jalan. awe mah teu cocok. Bener gitu ya. Aduh. Tapi geus lanjut lah. Guys. Kebakaran jenggot. Suka ngertian netizen ge. Nu jelas mah asah. Heeh. Wah tak ngambek. Heeh. Nah, lamun dinu ieu mah lamun dinu hajatan mah pan disebut teh magoah eta teh. Natur teh keluar masukna Bendahara umum. bendahara umum. Magoah. Wah. Tah. Jadi ieu euy. Nah, jadi leuwih ketempo ketika naon disebut adalah mengambil sikap Nah, mengkick balik netizen gitu dengan mengancam naik mun BBM. marane teu daek bayar pajak Baik. ku aing salah Cok. hati Apa? subsidi BBM bakal ngurangan eueuh BBM subsidi bisa naik 3 kali lipat. Tah, lamun BBM subsidi naik 3 kali lipat eta sabaraha per tangkit? 10.000. Sepuluh ribu kali tilu berarti kan yang kita balik lipat kan Heeh. sabaraha kali tengah 30 Ribu. ribunya main pertama kan nggak dapat sama materi subsidi harga minyak dunia aduh mikir Tadi nama sukan netizen teh sieun kita nya. dari sini Eta loba oge nu ngomong seug bae. Eta beneran teh. Komentaran teh. Iya. Ya seug rek naikeun BBM mah gitu.
Da uing mah geus teu make Pertalite. Itu ada pertama. Ya Aduh, pertama. gitu ya. Tah di dia. Itu kieu kenapa mer? Hiji deui. Kumaha. Ya gue rek naikeun mah kajeun teuing menduit beak ku meuli Pertalite daripada beak meuli Rubicon cenah gitu. Asli. Aduh, ya Allah. Benar. Nah, selanjutnya begini. Eh, lamun heueuh bener ieu mah nya. Heeh. Hitung-hitungan kalkulasi nak gitu gitu. Heeh. Ketika pajak teh teu daek pajak saeutik asup ka negara, Heeh. maka subsidi BBM bakal ngurangan. Heeh. Dampakna naon? Harga BBM Naik naik 3 dua kali kali lipat. lipat. Tah, di dieu beuki angot we ngaborekerkeun teh. Heeh. Nu kahiji, Gampang umpan balik lah tau ya. nu kahiji di nu sistem ayeuna teh kan sistem negara teh make ekonomi kapitalisme tah. Heeh. Nu kahiji di nu sistem ekonomi kapitalisme teh nagara teh katempo pisan anu jadi pilar utama penyokong pemasukan negara teh nyata tinu Pajak. pajak. Ketika diancam ku netizen moal bayar pajak teh ripuh Sasa. sah. Artina eueuh deui pemasukan tercepat dan termudah teh Iwalti pajak. ya baheula kon sok naik-naikeun pajak. Nonon naikeun Naikkeun pajak, pajak. naikeun pajak. Heeh. Ai pajaknya aya turun. Heeh. Naik terus. Gitu. Tah, hiji eta. Heeh. Nunjukkeun bahwa kapitalisme teh penyokong teh pajak. Lain nu paling utama. Nunjukkeun yen negara orang teh negara kapitalis. Nah, nunjukkeun bahwa orang teh negara kapitalisme. Kapitalis. Cirina eta. Cirina eta lain khilafah. Lain hilapah. Lain khilafah. Hiji. Mun ngagoreng khilafah teh teu cocok. Teu cocok. Jadi nu goreng sakit negara kapitalisme. Bener. Hiji. Kedua, lamun eta urusan BBM sabenerna eueuh sangkut pautna jeung pajak. Naon hubunganna BBM jeung pajak? Heeh. Barang-barang melimpah ruah loba Heeh. gitunya. Biaya produksi nage saeutik. Heeh. Sok nampi biaya produksi saeutik loba. Biaya produksi na saeutik. Bari teh cek sahanya cek Quick Yanti gitu atau cek sa pernah diungkapkeun bahwa sesungguhnya mah biaya produksi BBM teh saeutik. Sabenerna mah. Kunaon jadi kitu? Ya karena demokrasi kapitalisme. Eta nunjukkeun. Nah, berarti kan kekayaan kieu wae oge dua kayaan ieu nya. Pajak jeung urusan BBM rek ditakeun lamun teu daek mayar pajak. Ieu teh geus nembongkeun hiji kabogbrokan anu gede tentang sistem negara kapitalisme. So, asana teh teu kuduna gitu nya. Sampai selevel Menteri Keuangan kebakaran jenggot seperti itu dengan memberikan ancaman balik rek naikkeun harga BBM 3 kali lipat. Asana teh namun memang eta teh pajak teh sesuatu hal anu teu bernilai gitu. Biasa-biasa wae lah. Biasa soalnya bayar pajak da wing aya pemasukan dari sejen. Kudu namanya. Enteng gitu kudu nama. Ayo mah ni Ayo mah dianggap serius. sasah. Asa kebakaran jenggot tadi oke. Juga gitu. Tah berarti ieu teh bray. Hiji itu pantau teh geus muka pisan tah. Tah, brak. Geus muka pisan. Katempo tuh sistem kapitalisme teh katempo. Nyampak gitu nya. Oh non. Katempo gorengna teh gitu. Beungeutna aslina geus satu kali. Katempo rusakna teh gitu. Tah, jadi kieu pikeun uing anu memperjuangkan tegakna khilafah. Tah, ketika urang salaku umat Islam heug ngagogoreng kana khilafah, mikasieun kana khilafah teu pantes. Sabab nu ayeuna kanyataan gorengna teh nyata kapitalisme. Nu geus puguh gitu. Geus puguh. Da eta mah secara pajak secara sistemik. BBM juga gitu sistemik gitu. Sistem aslina tinu kapitalisme. Gitu. Da ari dinu khilafah mah bray urusan pajak ya. Eta mah aya ketika kas negara benar-benar kosong. Baitul mal benar-benar kosong. Terus anu salanjutna pajak teh ngan saukur ditarik di umat Islam.
orang non muslim Muslim. tarik. Tarik. Eta ge henteu sakabeh. Eta ge teh sakabeh umat Islam, tapi umat Islam anu Beunghar. Eta ge teh saendang-endang. Tapi ngan sahari taeun ketika kas negara ayaan deui. Heeh. Jeung eta oge kas negara oge duitna teh jang ngabiayaan Ngurus. pos-pos anu pokok Penting. nu wajib Oh. konten. Heeh. Misalnya naon, jang mengenalkan fakir miskin. Tah hiji. Mun dinu baitul mah kosong, tarik aja. Da soalna teu bisa ditunda-tunda eta mah kudu. Tuh, urusan penting mah. Nah, jang kesehatan, Heeh. jang Pendidikan. bencana wabah. Heeh. Terus jang mengusir musuh, Heeh. jang jihad. Heeh. Tah eta teh hal-hal anu paten. Ketika pas baitul mah kosong, katakan narik Pajak. pajak. Saperlu Saperlu. nanti umat Islam. orang non muslim ditarik mah. Moal. Moal. Jadi instrumen pokok dan pajak di Islam lain. Tadi Oh. mau khilafah juga gitu gitu. Ada ayeuna unggal Usik. usik. Ditarik Pak. Pajak. Mas. Mana saha. Nunggu mas Pak. Pajak. Gitu dah. Aduh, aing mah sageunah kieu. Jadi ayeuna mah kieu ya. Mending diboro pilihkeun cek uing mah. Sok, mending rek milih kapitalisme demokrasi. Uing mah ngomongna ka mik ya. Heeh. Mik. Mik kada uing mah ngaharepna kana mik. Gara-gara ieu lain. Lah, jauh teh kieu mik masih teu kadenge. Nah, Mik apa? Mik paling di mik lah. mik. Tah. Nah. Ente mik. Mending rek milih kapitalisme. Demokrasi. Nu kos kieu. Nu ayeuna fakta geus kawas kieu. Tah, gah. Fakta penyerihateun. Atawa rek milih hilafah. Ngomong mik ngomong. Ngomong mik. Nah, anu hilafah teh nyaeta ajaran urang keneh urang Islam. Anu dina hilafah mah pajak teh nya beda. Beda mik, beda jeung pajak dinu sistem demokrasi kapitalisme ayeuna. Tah sok tinggal pilih A atau B. Ayo jawab. Ayo. Atau B. Aya nu Apa itu kapitalisme? Mik. aya nu neken mikna jigana. Oh, no. Aduh, Masya Allah, Bray. Kabuka tah gitu. Jang anu daek mikir. Jangan udah mikir pasti sangsara. Aduh, gitu. Mas, kating. Batin. Khusus kating. Jadi hayang ngadekeun guna ieu. Kang Dul. Kang Dol. Aduh. Bong abong ke jelma leutik. Letik. Tak itu jadi Bray. Non ngaranna teh justrunya muncul uing memang benar-benar blunder tah. Statement ibu men ke teh blunder. Kunaon sabenerna jadi sebenarnya mah jang sauingeun mah jeung Kang Mary justru naon nu disampaikeun teh ieu teh umpan lambung gitu. Mes kowe. Ceprot. Poin. Mudah-mudahan jadi informasi nu berharga ya jang si Bray nya. Jang. Aduh. Jadi kudu kumaha kamu? Kudu kumaha? Heeh, netizen kudu kumaha. Oh, nya kudu milih hilafah enggak? Jadi lamun misalkan rek protes mau mayar pajak wae ge lain bener. mereskeun masalah. Moal mereskeun masalah. Jadi pajak bisa. Bener. Mau pajak. Oke. Sistemik kita mah. Bener. Enggak sih teh. Oh, Bray. Mudah-mudahan naon ngaranna teh kejadian ieu jadi nambah keyakinan ka urang yen rek tarima rek henteu, rek sadar rek henteu, rek buka mata rek tutup mata negara urang teh negara kapitalis. Anu beungeutna anu wajahna kawas kieu. Gitu. Kawas kieu. Maksudna rek dipulas kudu itu oge. Rek dipulas gitu rek hukum hawae oge. Angger kapitalis ge. Rek dipulas ku tukang cet nu anyar we ge, angger kawas kieu. Angger Engke ge bakal kabuka di teh. Aya di teh kawas kieu teh. Gitu. Makana Bray, tapi ya kudu buka mata, buka pikiran, ulah hilap ngopi, nonton terus di Blog. Hatur nuhun hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.